Serius tuh sih Kak Neng? Ya serius itu Neng, emang Neng itu percantan kan? Sanes teh percanten udah bobogohan wae, tak acan ngalamar. Urang teh padahal kan bobogohan tos aya 5 tahun, juga ngeridit mobil wae. Neng apa tuh? Si Udin dulu bobogohan 3 bulan, terus nikah. Tah, 3 bulan selanjutnya pisah sama Alim situ tuh. Memang sekali seumur hidup. Berarti mungkin Neng di nikahan ku anak usia 50 tahun panjenten. Serbloon. Gitu pami istri atau napi pamegat nunggu bobogohan pami salah sahijina masihan acuk sok putus saurna. Saur satu Neng. Saur lama itu cuma mitos. Ini masalah takdir jodoh jeung cilaka mah eta Gusti Allah nu nangutukeun. Sanesku masalah mikir acuk. Mun kitu mah pan anjing ulang tahun. Neng bade masihan acuk ka AA, kaleresan kamari Neng nyari acuk nu sae di toko online. Cigana pas mun diangge ku AA. Tah gitu Neng. Tapi saur mah sakantenan we. Sareng sapatuna, tasna, jamna, topi. Mah mentok teh leres na. Kunaon gitu? Yang putus lah aya nama. Da kaya mah seueur teuing. Aduh, salah deui. Kumaha sih ya teh hubungan bakal kieu terus. Neng bakal jadi nu kadua wae, moal tiasa janten nu kahiji. Neng, tika pungkur ge terus nyarios ka Neng. Yos teu. Neng jadikeun kan muna tiasa. Nah, ayeuna jadi nuntut Neng jadi nu kahiji. Risih, pajarkeun ku batur mah, nang teh ngarebut ka bapak batur lah, teu laku lah. Sareng deui nang ceun hukum karma ngartos teu sih. Moal Neng, insyaallah kajen teuing Neng jadi nu kadua, tapi di hati ama Neng nomor hiji. Neng bahagia pisan. Tapi mun misalnya Neng jadi nomor hiji di hati AA, kunaon atuh AA teu mutuskeun si Maya. Oh gitu Neng. Hoyong mutuskeun si Maya. Mohon AA. Oke, mun kitu mah anjing kumaha diputuskeun si Maya. Tapi gaduh syarat. Naon kitu syaratna? Dieu nya sok satuju. Satuju A. Anjing kumaha diputuskeun si Maya. Tapi bade jadian jeung si Bella nya. Polontong. Teh bersikap baik Kak Neng ngukul atau Kak unggal istri kos kieu sih? Henteu tuh Neng, mung kan Neng ngukul. Asa teu mungkin Neng kan kenal sareng tak acan lami. Tapi tos ngebuat Neng nyaman. Apa playboy gitu? Tau mitos Neng. Da ge ninggal heula kada deudeuh kasaha. Tapi Neng ningali galeri HP isina foto-foto awewe garulis kabeh. Eta mah rancangan sadayana Neng. Waduh. Pan sareng ulung oge awalna mah rancangan sanes. Kieu Neng. Neng terang teu. Uang ngabahagiakeun orang lain teh ibadah. Jadi mah yang ngabahagiakeun setiap wanita. Pas pamit kitu mah, Neng di bumi gaduh hayang dikang. Pas bahagia kong ku AA. Mana? Dage. Kopi. Oke, anjing alam. Anjing. Jadi masih. Kumaha sih hubungan teh bakal. Tah gitu Neng. Tapi pamit kitu mah kaheula poho.
mulai. Heeh. Serius terus kak Neng? Ya serius tuh Neng, emang tuh Ibu